pamiarsa rumasa di mana we ayana. Episode ieu urang bade nyokok kana hiji jejer nyaeta aya paribasa Sunda. Abong bibir teu diwengku letah teu tulangan. Hartosna ucapan anu kaluar tina bibir urang, tina letah urang eta gede pisan pangaruhna. Komo bisa nyeri batur, bisa nimbulkeun masalah. Kusabab eta urang kudu hati-hati. Samemeh cumarita kudu dipikir heula. Mangga bawa men. Kapayun. Hirup manusia tara lepas tina masalah, teu gampang ngalepaskeunana, teu gampang ngalepaskeunana. Mun urang hoyong lepas masalah, hikmah Gusti nu jadi rumusna. Ieu bade cajak liren. Atos pan tadi. Oh. Sugan teh bade nyajak heula nya. Pan urang raskeun ayeuna mah. Tah tadi kan dina pangjajab, abdi ngobrolkeun soal letah. Aya paribasa Sunda geuning. Naon teh? Abong bibir teu diwengku letah teu tulangan. Tadi ieu nyuruh pisan kana kahirupan urang sadidinten. Seueur masalah sumpingna tina letah. Nya leres teu? Nya bener. Dari anu diwengku mah biasana mah boboko gitu. Bener. Italiannya. Bener boboko. Nya. Tapi kieu Kumaha cing? abdi bade nyaritakeun. Aya mah abi keur budak kitu nya, abi keur budak ieu. Oh, bala budak heula. Budak budak. Sami. Masih emut ya, masih emutnya ieu. Heeh. Abdi kan gaduh rai. Teteh rai teh jami meureun. Tah. Endah. Ari baheula mah nya ieu. Barang gubrag dilahirkeun teh. Nya. Saat can di bawah satahun teh kitunya, eta masih keneh aya urusan jeung paraji. Oh nya baheula mah paraji nya. Di bawah umur satahun gitunya. Di gelangan geuning kan. Di kongkorongan. Tah abdi inget aya pepatah kieu ceuk eta ibu paraji teh nya ceuk mah paraji teh. Mah paraji kumaha cenah? Bari di manian teh kieu. Ulah saucap-ucapna lamun lain ucapeunana. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ayun ambing. Nya eta teh jiga heureuy gitunya. Tapi eta teh ngandung harti. Berarti urang teh entong sambarangan lamun ngomong teh. Benernya. Eta. Da dina papribasa ge pan aya. Bibir mah abong bibir teu diwengku cenah letah teu tulangan ka mana wae ngomong teh. Nah kajadian atuh nepikeun ka zaman kiwari kitu nya. Wah, ben pernah ngalaman kitu? Lain kitu nya tah. Jadi eta papatah teh kitu nya keur bekal. Mimiti diomongkeun ka orok kitu nya keur bekal mana jaga. Tapi kan orok mah moal ngartieun meureunna. Justru eta. Eta sacara naluri kitu nya. Sacara naon lah mun urang mah kitu nya adat budaya. Meureun sacara roh meureun nya lamun meureun eta ditanamkan eta teh. Orok teh jadi roh harita. Oh. Asal ieu ngomong jeung. Tah jadi kealaman ayeuna jeung geus kolot ieu nya ieu. Dipelakeun tah. Tah eta. Kan budak teh orok mah can ngati di bejaan ulah
ngomong ucap-ucapna budakna ngartieun moal. Lain gitu maksudna ya. Sugan teh budakna ge jadi roh. Lain. Oh. Da dari ari kolot baheula mah memang kitu ilaharna nya gitu. Bah, supados ieu panginten supados dipelakeun gitu. Eta si papatah eta teh dipelakeun dina manah murang kalih eta janten neuteuli kana atina teh sumarambah kana bayahna. Eta di mana tos dewasa teh pan kaemut naon anu dipelakeun harita basa keur orok teh. Emang orok geus boga emutan. Asa acan da. Atos malihan ti sata acan diborojol gitu. Tos aya. Bisa ngarekam. Tos bisa ngarekam ti 4 bulan. Nah, ieu mah apa jika nu geus hamil bae. Bah, Nah, sate acan jalmi tiasa nyarios, tiasa ieu heula ieu. Memori iya. Ieu heula nu fungsi heula ngadangukeun, tos tiasa dangu. Tos lami nembe tiasa diborojolkeun, nembe eta ge teh langsung tiasa nyarios. Sabarasa sicikan. Ti ngawitan diborojolkeun sareng di mana tos tiasa nyarios. Sataun aya. Aya nu sataun anu kirang. Anu langkung malihan Ajeng babaturan mah 12 bulan we. aya nu 5 tahun masih kene mama papa gitu. Aya. Cobi kira kayak tinggal aya nu langkung aya nu remaja nembe tiasa nyarios. Mung tos tiasa ngupingkeun. Ngadangu. Tos tiasa ngadangu Gitu. Kalau can parat itu ya. Oh, sak. Nah, jadi ulah saomong-omongna teh gitu nya. Memang dina zaman kiwari kealaman gitu. Kadang orang osok ninggal lamun di film urang sok ngarumpi ngomongkeun batur lamun di warung geuning sok diomongkeun. Biri silih siaran nih ke lembur mah. Padahal mah eta teh pan geus dipepelingan ulah saomong-omongna lamun lain omongeunana. Eta pernah ngadangu abdi. Nya. Ngomongkeun batur, ngupat simuat gini. Ngagibah cenah. Ngagibah gitu. Nya, naon deui istilahna teh geuningan lah. Eta kongres nu kitu teh. Ngawangkong teh beres-beres. Wah, ieu we mulak. Nya. Komo lamun ayeuna pan lamun ningali dina status WA geuning lamun si anu mah kan ayeuna mah sok di beja-beja aib teh geuning nya. Lamun ayeuna sok di beja ayeuna mah dina dipiralkeun. Nah, dina status WA. Sia ka dieu sia. Tingali si anu mah cenah. Eta teh atuh jadi salemur jaraho. Berarti ieu nu miralkeunna. Pagi. Mata ulah sembarangan gitu. Berarti paribasa eta bisa ngageser. Abong HP aya kuotaan. Nya lain letah deui jeung bibir atunya. Abong HP aya kuotaan ngagibah we. Aya oge paribasa Ini ya. kumaha cing. Jalmi mah hade goreng ku Basa. basa. Bener ieu nyambung, men. Teu ninggal anjeunna pandudikono duwi ka paguruan luhur, tapi cariosanana teu saimbang sareng. Ilmu pangawaruhna. Eta gelarna mah ageng luhur, tapi cariosanana Jiga nu teu nyakola. Eta. Jadi teu bisa disaruakeun jalmi anu sakolana luhur, oge cariosanana luhur. Malihan aya nu istilahna mah teu aya pendidikan anu kasebat luhur lah. Teu nyakola lah misalna. pokona. Tapi dina cariosan, aduh manis somea. Eta mah bapak itu. Somea. Leres gitu ya. Adek kasema. Leres. Pak Budi tetep. Pak Budi nya. Hoyongna sapertos kitu panan. Hoyongna. Mohon. Hoyongna kene. Hoyong sapertos kitu, tapi panan dina nyorang eta periogi aya proses diajar oge. Sareng periogi ngalarapna ngabiasakeun dina kahirupan upami teu dibiasakeun mah da. Atuh da sesah gitu. Ya eta ta proses eta teh kedah nanti disebut nanti nete taraja nincak hamalan teh ya. Sugan teh nincak kotoran. Batak ieu kan ngene ya. Kumaha ni reuas ya. Batak kade teku omongan teh. Benernya ieu. Di mana eta omonganana anu kaluar gitu. Keluar di mana omongan? Ya ti dieu atuh. Beda. Sumberna di mana ieu. sumberna? Sumberna di mana ieu? Kitu maksudna. Lamun kayaan hate urang goreng, pikiran urang goreng, tentu omongan urang goreng. goreng
atuh. Karena kan mata itu kan gambaran jiwa. Eta teh. Lain. Jauh. Ari abdi mah sanes. Sok emut kana ieu, kana manuk beo gitu. Manuk beok. Manuk beo jadi ieu mah pan manuk eta. jog-jog pan nya. Nyai mah manuk beo. jog-jog, terucuk Geuningan ieu. lamun manuk beo dipapatahan ku urangnya tiasa jadi bahasana somea sampurasun, hatur nuhun, nurutan pan. Atuh ari tapi manuk beo mah apan eta panginten nalurina sanes naluri jalmi teu dimanahan nalika ayeuna ngalaman hal anu pikasieun dirontok ku ucing da moal ampun Gusti moal pasti keak gitu. Oh, pernah jadi manuk berarti. Pernah ninggal manuk. Eta ngandung hartos kieu janten ucapan oge memang kedah anu neuteuli dina ati. Amun tos neuteuli dina ati ampun Gusti, hatur nuhun Gusti. Engke di mana aya nembrag anu eta ge pasti nu kaluarna teh eta. Dari manuk janten benten antawis nyarios sareng disada bah. Ari manuk beo mah sanes nyarios eta mah disada. Disada sok sanaos artikulasina sae tapi eta mah disada teu sareng mana. Aya upami jalmi mah pan jeung hate nya kumaha anu neuteulina kana hate gitu. Cik Ageril pernah ngalaman Ageril. Nya misalna urang ngomongkeun batur. Pan eta teh tina letahnya tina hati tina pikir. Pernah teu kumaha carana sangkan ulah kitu tah ulah ngomongkeun batur. Ya saleresna mah sih kadah tiasa milih-milih terutama tina lingkungan ya. Ku zaman ayeuna mah gitu. Seseueur teu seseueurna oge sih. Ya istri pamagat ge pasti aya lah gitu nu sok ngagibahkeun mah. Mau kapungkur abi nuju jadi mahasiswa keneh gitu kan kadang pemimisakan dosen non ngajarna kirang sae teh kada diomongkeun gitu. Iya Bapak dosen. Gitu. Ya pan kada nama dikritik pan kada nama apa dicarioskeun gitu supaya berbenah gitu dosen teh. Kangge kapayuna. Kritik yang konstruktif cenah teh bahasa Indonesia leres gitu. Solusi jadinya. Leres. Bari pas nama cariosanana sae tapi waktosna kirang pas gitu. Kedana tong waka nyarios eta. Leres sae cariosan. Tapi upami dicarioskeun di mana masih kene aya seueur jalmi. Cik atuh duaan we. Nya. Upami aya masalah di tetangga. moho. Ulah di owar-owar gitu tah. Malihan aya nu kedahna tong dicarioskeun rahasia lah sebatna. Rahasia. Sok diuar-uar. Aduh, Nyarios nama kieu. Ieu mah mung urang duaannya, teu aya deui nu terang mung urang duaan. Rahasia duaan. Kanu sanes nyarios deui kitu. Sami. Ieu mah rahasia duaan. Jadi salembur teh lain duaan deui. Tapi nyarios ke orang mah ieu mah mohon nuhun ieu terus dicarioskeun ka abdi dipercanten nya. Adanya tong bebeja ka batur. Teu bebeja ka batur. Ayeuna bebeja. Ka batur ngomong kitu. Ieu mah maneh hungkul. Eta asa abdi pernah kitu dah. Nya Tos diseratkeun dina silog. Aya. Cik atuh mana-mana cik. Aya cobi eta di salapan ya. Di mana eta nu salapan 10 tah. Mangga. Ah cobi. Ya. Prung Ageril, prungkeun. Ieu mah disajak we. Disajak sia. Duh. Ya. Prung upama maneh pareng bentrok paham jeung tatangga beres bae kuduaan ulah nepi kamu kakeun rasiah nu liat bisi maneh aya nu majarkeun tukang ngucah ngaceh rasiah matak celak saumur Tuhnya jadi ngagibah teh meunang. Ieu mah kudu nama di sok bereskeun kuduaannya. Lain ieu mah kuat ku sa Indonesia jarao.
Komo zaman medsos kieu. Mataknya urang teh kudu hati-hati gitu nya. Nya ngajaga letah Tah, pisan. ku zaman ayeuna komo gitu nya. Jadi letah teh mun kitu mah seukutnya. Kadang-kadang ya. Heeh. Amun di lembur ya. Di sana aya anu meuli naon tuh. Wah, da uyuhannya cenah dawa manehna menang nginjem duitna coba deh. Kadang-kadang sok nyahoanan Benernya. Ba menang nginjem mana gitu. Bobos eta mah teu meuli nganjuk meureun. Bener euy. Nah, nyerek meuli rek nganjuk ya teu urusan padahal mah. Urusan dah. Atuh Jika teh atuh gitu dah. Si letana teh atuh seukutnya. Komo deui tah. Komo deui. Lamun hareupeun eta teh kan matak bahaya. Aduh, nyeri matak hate. bahaya eta teh. Hareupeunana ngagogoreng manehna. Kadang-kadang urang mah geuningannya osok lamun ngomong gitu nya kita lamun ngomong jeung batur teh sok rasa mah bener tapi biheung katarimana mah gitu kuno Bisa lain teh gitu. nyeri hate. Bisa nyeri hate. Nah, ku salah ngomong teh. mode kieu ye. Cing. Urang diuk di warung. Diuk di Di warung. ke warung. Aya tetangga misalnya Datang. meuli gitu Meuli nya. balanja. Ari kamari seneng nginjem duit teh sabaraha. Aya nu kitu. Perasaan mah kan bener nya, perasaan mah gitu nanyakeun. Tapi biheung takut ieu teh. Kadenge kuno keur balanja teh di dinya. Oh, si eta teh. Ari mana sering jauh di mana? Atuh jadi pasea. Jadi warung teh sumber gosip. Maksudna teh aya seueur malihan cariosan Nya. tapi teu sadayana kudu dicarioskeun. Nah eta kudu diremnya. Dipilih mana anu kedah dicarioskeun. Mana nu penting, mana nu henteu. penting. Panginten eta oge ya tiasa saya dicarioskeun. Kasaha heula abdi nyarios ye. Sanes cariosan hungkul lepat nyarios kasaha oge angger tiasa janten lepat. Tah acan deui dina naon namina teh tarik untuk tarikna gitu nya. Cobi upami aya nu ngalangkung atawa napi nyaeta lah. Jalmi anu bade lebet nyariosna kieu. Punten. Kumaha ngajawabna? Monggo tarik oge sami. Mangga. Upami tarik nyarios punteuna sampurasun. Rampes. Eta. Tapi upami nyariosna kieu sampurasun. Rampes. Tah eta. Rampes. Nya. Eta oge, Leres. nah memang seur oge nu katipu, maksudna katipu teh kumahanya. Cariosana somea, lemah lembut, tapi ngandung maksud anu eta teh ya sanes maksudna nyereskeun baturnya. Nyariosna mah aduh mani merenah basana, tapi geningan di mana anjeunna indit. Aduh katipu urang Aya nu nyarios kitu, nu ngaluh. Aduh, abdi mah katipu ku cariosanana. Kenal teu? Teu kenal deh sanesna mah. Tapi ku aduh mani sae nyariosna gitu pan. Padahal teteh PHP-nya. Eta sabaraha seur jalmi anu katipu ku cariosan anu sanes nyarios maksudna urang teh istilahna entong nyarios anu disebatna lemah lembut nya. Nya, leres. Tapi aya oge nyariosna anu lemah lembut tapi gaduh maksud anu awo. Apa tali sareng manahnya? Patali sareng mana? Leres. Jadi orang kedah kumaha oge. Ya ieu mah panginten kumaha carana urang kedah gaduh ilmu sanes maksudna tadi teh nya gibah atawa napi curiga gitu kan. Kumaha carana supados urang tiasa istilahna sanes-sanes cariosanana anu dikupingkeun ku urang. Leres. Tapi urang ngupingkeun maksudna. Di manahna. Aya urang teh tiasa kitu. Ieu siloka ngandung maksud supados urang teu katipu ku cariosan. Oge patali sareng hal sekeutna letah Mohon. sanes we soal ngagibah, ngagosip, ngomongkeun batur, tapi oge soal janji. Tangtos aya. Abdi mah geus aya meureun 10 tahun mah eta teu balik-balik. Nya. Kawatos. Eta teh kumaha eta pami janji palsu kitu. Tah. Eta ge lebet karena sekeutna letah. Aya. Tapi salerosna anu disebatkeun tadi oge nya cobi bah tinggal di ayat anu ka-15. Satu acara ge aya tah. Mana tah? 14 na tah. Oh 14-na. Bari 14 na. diaoskeun cobi jalma nu Jalma nu Tah, janji eta. rek barang bere tapi teu sok
ibarat mega jeung angin. Nu teu mawa hujan. Hujan. Nya PHP berarti. Tapi aya oge ieu. Kumaha cing? Dina ucapan urang aya anu jadi ubar, aya anu jadi maehkeun. Nya. Tadi kenya. Pedang bermata dua cenah cek bahasa Indonesia mah. Contohna kieu. Kumaha cing? Di lingkungan orang atanapi di kota tetangga misalnya aya nu gering. Nya. Urang ngalongok misalnya ya ngalongok teh. Eta gering teh gara-gara omongan urang pernah diomongkeun Lain, urang. benten ye. Urang teh ngalongok gitu nya. Kumaha damang? Nyaho eta teh gering. Nanyakeun kumaha damang gitu nya. Ngajak pasea cenah ye nu ngalongok teh. Aya hiji ucapan. Nya naon tah? Sing cager atunya da asalna oge cager urang teh. Didoakeun sing cager. Nya kukuring didoakeun. Eta ucapan anu membangun manehna gitu nya. Optimis deui sehat. Bisa jadi sehat. Aya oge datang ngalongok da atuh da maneh mah bandel jadi jelema teh. Tah bisa dibejaan. Jadi we kieu. Tah. Oh. Da kitu akibat jelema osok hewa ka batur mah tah sok antupna gering. Jadi nyupat tah. Beuki gering. Beuki gering atuh tah. Ah, bener. Bisa oke jadi cager langsung nangtung. Naon main mana? Ternyata kitu nya Maksakeun eta mah. ternyata bibir urang teh ucapan urang teh Seukeut. pangaruhna Seukeut. gitu. Seukeut. Seukeut pisan nya. Malihan eta teh kasebat alit. Oh, alit. Alit. Anu ageungna kumaha? Nya leta sareng mastaka alit mana? Aregang mana? Ageung mana? Ageung mastaka. Angtos. Sampean? Nya ageung sampean. Tapi ieu sampean teh tiasa dianggo kulantaran Letah. Oh. alit leta teh tapi tadi teh tiasa ngubaran tapi oge tiasa janten Penyakit. panyawat eta. Tapi aya deui ieu. Tah kumaha Bah? Aya hiji ucapan anu nipu. Nipu ieu. Nya Misalna keterangan kieu. palsu itu berarti Heeh, keterangan tah, palsu. Keterangan palsu. Misalnya kieu ieu. Kumaha cing? Ari salira babangusna meuni sae-sae teuing. Aduh, eta babangus. Babangus. Asa emosi Rarai, emosi atuh. sindiran. Ari lentong nama gitunya Lemas, genah kadengena. lemas, Tapi lamun didenge-denge dirasa-rasa ieu teh Nya. nyarekan geuningan. Nyarekan. Tah bisa Akan kitunya. tapi moyokan Bisa malihan. moyokan. Eta maneh suanten teh maneh sae. Tapi saur abdi mah langkung saya cicing. Eta Dari hati. nyeri hati. Kadenya ku ucapan teh urang. Eta Bener, sindiran bener. teh apa? Kumaha sindiran kumaha? Ya eta maksud sareng anu dicarioskeun teh Oh. teu langsung. Oh, nya sabalikna. Sindir, upami teu kasindir kumaha. Leres Deui leres. tah janten upami disebatkeun tadi tah nya kumaha, anu lah salajengna ti anu sabaraha tadi teh anu 14. 14 ayeuna anu 15 Cah, tah. sok eta. di pirig jigana ieu mah di pirig. Mangga. Dikumahakeun pirig. cenah Bah. Bade kidung bade naon payo. Hidung beuneuran. Kidung mangga Bang. Ada coba 15 genep belas tah cocok. Cobian. Mangga. Cobian ku kidung coknya. Ku ucap lemah lembut mah di barung kasabaran najan sakumaha kuatna lawan ge tangtu pasrah pangagung ge daek delingan pangagung ge daek dielingan jama anu mereka terangan palsu habaturna sarua matak bahla jeung pedang gegendir atawa jan paring anu lancip awas gegendir atawa jam paring nu lancip sakitu nu kapihatur mugia janten pepeling Walah centrenya bagus saya. Bisa.
nalika urang mere keterangan palsu gara-gara letah urang ieu bisa ngabalukarkeun kieu nya. Ibarat naon tadi teh? Pedang teh. Pedang, Jungjang paring lancip. gegendir tuh. Gegendir. Walah eta bahaya. Jadi harusnya teh kumaha teh? Nu seukeut Letah nu seukeut. tong waka ningal letahna. Upami urang gaduh sarupaning peso anu seukeut. Kinten-kinten di anggona bakal hati-hati atanapi sambarangan di Nya hati-hati apa sih kakeurut. eta teh letah teh seukeut cing hati-hati di anggona. Kumaha supados urang tiasa gaduh kawasa hati-hati nganggo eta nu seukeut nyaeta perkawis nyarioskeun perkawis eta letah urang. Letah urang. Berarti kedah aya sarupaning kawasa anu masihan ngadalikeun urang. eta Oh, leres. Kitu cenah bae. gaduh anu seukeut bari jeung teu terang kumaha nganggona Bahaya. Nya seueur jalmi nya anu ti gedebrus gara-gara letah. Seueur nya anu salah ucap teh anu nuding batur teu leres teh padahal anjeunna sorangan jadi nu disebat naon geuning teh nya keterangan palsu teh kitu. Ya bener. Pernah ningali kajantan kitu, Bang Min? Oh nya beuneunan. Oh, meureun. katipu ku cariosan Tah urang eta tos- maksudnya. urang tos percanten Nya IPT. geningan Kan zaman hoax cenah. eta Nya, hoax, eta. apal hoax Matak tuh? tong enggal percanten tapi oge tong teu percantenan Tapi Kang tah Hmm. dina kakiatan ucapan ge lamun urang tah lamun di dieu dina ayat 15. Lamun ucapan urang Lemah lembut. pinuh ku kasabaran. Di bener. dieu ge Nya. dibere nyaho gegeden ge cenah pangagung ge bisa dipepelingan. Daek di elingan. Naik di elingan. Bisa kitu nya ieu tina letah ieu nya. seukeut teh Seukeut geuning. Berarti malihan satu acan Nya. perkawis ke namina teh pangagung daek di elingan eta tata anu mana tadi teh disebatkeunana anu ka iya sakumaha kuatna lawan ge tangtu pasrah. Oh. Sakumaha kuat lawan ge bisa pasrah. Hei, Kawon tiasa kawon ku Seukeut. cariosan urang. seukeut benernya. Nah pada dianggo kumaha ieu letah anu seukeut. Kanggo kahadean rupina. Kan Wah, hade ya, goreng ku Ku basa basa, tadinya. Tong lepat nganggo. Ya. Hmm. Kadang-kadang malihan maksad urang hade tapi tiasa oge anu ditampina Janti goreng. goreng. Kumaha bisa kitu eta teh? Tiasa janten. Oh. Tiasa maksudna urang tiasa leres cariosan tiasa leres teu acan tangtos jalmi anu nampi sami sareng anu dipimaksad ku urang. Ah bener. Jadi memang kudu lemah lembut. Cika, nya leres. pirig deui lah. Oh sakali deui. Nyindakeun we. Oh bener. Aduh, Sok. terus teu ieu waktu samporet. Ya. Ku ayat 15. Nya 15. Oh, mangga. Mangga ku Mun naon? tadi deui kidung. Kidung deui. Mangga. Dung panutup. Ku ucap lemah lembut di baru kasabaran najan sakumaha kuatna lawan ge tangtu pasrah pangagung oge daek dielingan pangagung oge daek dielingan sakitu atuh ieu mah pamungkas manawi tiasa tepang deui. Atur nuhun rahayu. Nuhun. Rahayu. Pedak ding kayaknya.